Video ini disponsori oleh Kopi Hitam Tak Bermerek. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Subscribe dong, subscribe. Selamat menonton dan selamat menikmati video ini. Kamananya pancang teh malah kamari geus kepanggih malah tebenang eta mun geus beunang prek kemudian tadina gantung peng na jambatan dikeun mun beunang ku aing sia aing dikeburkeun mamaleng ku si Adun aing pagi eta budak aing aduh ya si Acil gitu karena orang sampai ke si Acil aing komo dijeburkeun aing aing mah aing aduh dia geus sapang si Adun can pada sapang si Adun can urang dijeburkeun kamari di empang nggo jebur urang wah anu bener urang teh kamari ya geus kepanggih eta urang mun nyeri ya Cil mun beunang itu poin buat urang ge bararasu kamari ku si Adun emang kemang urang Uber udah orang beurik deui ge urang ceburkeun deui sekalian geus mang diuk we ayeuna mah urang ngopi tuh Cil orang yang diuk ieu ngomong ieu nyeri ieu pangna aya kursi we Cil aya kursi aya udah cokot kursi tuh nya aing kursi urang nyokot kursi aing diuk gitu aduh capek urang lempang tidinya Cil aduh urang jadi can kapan si eta si Adun Cil kan ieu ge makanya kan ya sigana mah sigana bewok ieu bah perasaan aya anu ngagerokeun binya. ka dieu ngopi Weh, aduh, keur naon? Sugan teh we jelema. kursi itu bah di mana bah abah juga lah bah itu kursinya batu bah kursi itu bah ngopi bah kurang ngopi bah kurang ngobrol ya tentang si Adun ya mama ya bah ya aduh si Adun can Tuker ah korsina. sok balah tuker sok Nahan ya mah. kos di mana bah kos di mana bah Aduh, biasa ya mah ya. Geus kapanggih can eta si Adun teh urang udah dijeburkeun di ditu urang can kapanggih kami keneh urang si Adun ka mana nya tanya si Adun urang nyeri suku urang ye digujubarkeun di empang kamari kan kieu nya mangnya tadina geus kepanggih eta si Adun teh tadina tik deui eta arek beunang mun beunang mah geus eta beak urang arek dicak-cak ka ieu jembatan. Weh, keur ngarobrolkeun naon sih maneh? Serius amat. Beja-beja atuh, aya berita bagus teh ka Abah. Duaan bae. Naon sih naon ieu naon? hahaha kepo Nyaho kolot-kolot teh kepo ieu mah urusan anak muda. Ah, aing nyaho sia ngomongkeun si Adun eta mah. Abah mah nyaho wae. Kuncina si Adun mah aya di Abah. Sia mun hayang beunang si Adun ke Abah rek nyeun perangkap isukan mah. Coba tempokeun beunang ku aing eta si Adun. Ayo sok tempo. wah bener bah Bener. Wah. Kuncina aya di Abah si Adun mah. Tah sagede kitu. Coba orang ilik isukan dah. orang ilik bah Pokona mah tunggu tanggal mana eta budak beunang isuk mah. Siap lah isukan orang ilik incer. No penting mah ye Abah mah minta upah rokok bae. aya bah Siap. tenang bah Santai we aya eta Tenang si Adun. Aya naon ya? Bah. Aya naon? Aya naon? Aya naon aing hang nyaho coba aya naon ya? ini teh kunaon ieu teh aya nyawa wae Itu emak datang ngarusuk aing. Naon ieu?
bere nyawa tuh bah karunya. Bere nyawa bere nyawa tuh bah. Bere nyawa karunya ieu tadi jelema cenah daguan. Masalah si Adun si nyaho mah ieu teh nempo si Adun itu Oh, si Adon. Yang si Adon. Si Adon, asa-asanya. Ingat nggak si Adon tehnya? Sahanya pohon deui eta budak. Ah, coba kayak orang mana. tuh kan siapa dibere nyaho ge moal nyaho siapa bener tuh Bener bah. itu manehna mah dah geus ngopi we kitu ngopi jung ka itu Geus mang nggradiuk ulah ngomong wae sing tajung ya. Kursi teh kursi tuh yang si Mamang ngediuk capek terus di ditu Jun. aduh geraga no Wah ieu cangkeng aman teh cangkeng. Aduh, ya bujur. Aduh, soek bah. Geus bah diuk deui bah eta cangkengna gini bah diuk deui bah. Salah diuk teh. Salah bah, salah naon tah di dieu bah. Geus cicing bah. Bau ya, bau. Astagfirullah. Rame amat ya. Iya, pasti ngomongkeun aing wae. Waduh bahaya ya iya. Ini kan aing kabur ah. Ayo bah dah. Bisa diuk teh bah, urang gotong atuh ya. Bisa diuk teh. Cil, gotong siapa? Cil gotong di kursi na, yuk. Urang ayo. Cangkeng. Ayo. Aduh, burak kan, bah. Sering bah. Astagfirullah. Boga dosa naon ieu teh? Aduh. no Lagi nih dah. aduh aing nyeri aduh dua kali aing muragna aduh cangkeng euy kemana Ini disponsori oleh kopi hitam tak bermerek. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Subscribe dong, subscribe.